Sampurasun Abdi Siti Halimah Nurdin di Rangkas Bitung Banten. Manco dongeng Mang Anggang. Marhaban ya Ramadan. Semoga kurang tiasa ngajarankeun ibadah puasa kalayan lancar. Amin. Ukituna prung Kirim video diri sendiri secara singkat dengan cara mengucapkan terlebih dahulu nama dan tempat tinggal. Lalu ucapkan kalimat hadir manco dongeng Mang Anggang. Prung Atawa mariksa naon sababna pangna balik nyorangan. Malah tuluy nama sasauranana teh disalenggorkeun kana soal balong nu anyar dibedahkeun cenah. Pagar di tukang nuker dihanca kumad Nasir jeung saterusna. Minangka nyabit-nyabit soal nuker disang hadepan ku Cerukiah mah nanyakeun perkara surat talak teh. Ieu teh balik nu dicaritakeun surat teh. Cerukiah tungkul tenembalan teu kuat ku ajrih. Geus ngan sakitu-kituna minangka mariksa kana lalakon nuker disang hadepan ku anakna mah. Sanggeus tuang Mama Umar angkat deui teu nyaurkeun rek ka mana-mana nama ngan ku Cerukiah kadenge ngagarendeng ka indungna. Mama rek kalandeuh ka si Mirta nguruskeun domba bejana anakan. Kadenge deui garendeng Marum. Moal dipariksa heula si Nyai. Tidinya mah teu kadenge deui ku Cerukiah sasauranana. Kusabab terus angkat. Tapi dina pantore keluar kadenge nimang-nimang heula si bungsu. Peknya eyang rek kalandeuh heula engke anak dombana keur ujang. Ceuk Mama Umar bari terus ngojengkang keluar ti imahna. Tah dugi kadinya nya Mitra. Tungtung dongeng dina episode anu kamari. Kumaha atuh salajengna Mitra? Mangga Mitra wilujeng ngadangukeun. Mitra kaum dangu rengse ti cai satu tas dahar basa Cerukiah ngojengkang ka jero pangkeng maksud teh rek muka koper. Didinya geus nyampak Marum indungna keur salik we bari sidengdang dina ranjang. Nampo Cerukiah abus ka pangkeng pok ditanya, "Nya ieu balik teh?" saurna. Tapi barang direret socana mah henteu ningali ka manehna. Kaluar ningali kana jandela anu muka. "Kapan parantos disanggemkeun dina surat oge?" walon Cerukiah bari andeprok emok deket koper. "Nya katampa eta oge surat nama. Tapi ari sugan mamah jeung mama mah aya keneh waktu atawa bisa keneh diomean. Nanggeus beres deui ieu teh?" tanya Marum deui. "Kabantun eta na oge," tembal Cerukiah bari ku siwel kana tas nyokot amplop nu can dibuka teh. Song diasongkeun ka mana tapi ku anjeunna teu ditampanan. Ukur direret meusan sot weh amplop teh ku Cerukiah digolerkeun deui dina kasur gedengeun indungna. "Nya atuh ari kitu mah Mama teu bisa majar kumaha da geus karolot ieu. Ari barudak kumaha?" tanya Marum deui. "Mung no bungsu nu dibantun mah. Ha bener. Geus menang narimbang-nimbang meureun-meureun kitu oge nya." "Lah badina oge. Nu galede dibawaku ka dieu mah kuriak bae teu kaparaban.
Saur Marum, semuanya ne. Si Rukiah ngan bating haru tenembalan sakemek-kemek acan. Iraha cenah bapana barudak teh rek kawin deui. Atawa geus pruk kitu saja nama. Ngadenge kitu si Rukiah teu kuat cengkat. Tungkul we bari ngometung-tung tali koper. Sapertos nu kapisanggem dina serat teh wae rupina mah moal lami deui. Tembal si Rukiah launan. Nya ari karuruan teh siga nu beunghar. Pantasna teh aya anak di unggal bojo. Bari nage ketang mending balik. Di kolot oge moal burung dahar. Mama handel jeung hareugeun sotenan. Lain balik-balikna teuing. Tapi eta ku barudak nu dua bete dibawa. Cek Marum. Mitra kaum dangu ngan sakitu paguneman antara si Rukiah jeung emakna teh. Geus kitu mah Marum leos keluar bari ngomong ka anakna nu keur ngaharuk we di hareup koper. Paek atuh bisi rek heula mah. Mareka dinya heula teh ka Nyi Inoh sakedeung. Budak rek dibawa tambah keung. Moal lama ge rek salol pedah bejana gering. Saurna. Mitra kaum dangu. Di jero imah tinggal si Rukiah wungkul nu masih di kamarna keneh. Aya ketang si Asmina tukang nyangu keur katamak kutumuh kue di dapur. Wakiah cenah muli heula engkerek sumping deui jeung uap pamaget. Blak si Rukiah mukakeun koper maksud mah rek ngaluarkeun pakaian. Lomari geus dibuka. Lomari si Rukiah nu teu dibawa pindah bareto. Geuning tadi ganggu kumaha oge. Di dieu keneh tempatna oge di kamar kuring bareto malah kosong teh eusian. Diajak meureun kumaha dikosongkeun. Ceuk si Rukiah na jero hatena. Tapi kakarak gegap kana samping nu pangluhurna dina koper. Rarasaan teh asa tenangan. Goleh deui weh kana bantal. Leungeun duanana dipake ngaluhuran bantal. Suku duanana ngarumbay. Panon mencerong kana langit kamar bari nangkarak. Pangkeng dipapai ku panon. Bararesih, boh bilik boh lalangit anyar meunang ngalabur. Tapi teu pangling meus-meus acan. Dameh taya robahna. Kitu kaayaan basa jadi pangkeng si Rukiah zaman parawan oge. Di dieu ieu. Di kamar ieu baheula kuring sok nyimpleng pihirupeun teh. Sok ngagambar dina ingetan kumaha bakal namun kuring pareng ngahiji jeung nu kapiati. Ti pangkeng ieu pisan kuring bareto ngadedempes ngadedengikeun nu ting gerendang di tengah imah. Basa mama nampi tamu nu rek ngalamar kuring. Tamu nu jero 8 tahun kungsi jadi mitoha kuring. Duh Gusti maniku asa rusras. Malah dina kaca lomari ieu pisan kuring dangdan gesat-gesut oge. Basa kuring disaur ku mama ngahaja dipariksa hareupeun tamu teh. Purudanteuna kuring diajak ngarangkep kanu ngutus tamu eta. Kaca lomari ieu keneh nu nyaksian kuring ngadares ngapalkeun pikecapeun lamun serog payunan mama. Boa nyahueun lomari oge. Yen barang serog mah kapayunan mama teh kuring teh telemek teu nyarek nyebut manggas anggeus disedak oge. Duka disada duka henteu eta oge. Ieu pangkeng nu ieu nyaksian kuring oleng panganten oge. Mitra kaum dangu kabeh lalakon eta ting jorelat deui ngarolebat dina lalangit kamar nu keur diteteupna. Lalangit pangkeng si Rukiah, pangkeng nu nyaksian manehna bareto meunang bagja jeung nyaksian ngoloyorna manehna ayeuna anu datang deui ka dinya. Sanggeus jenisna asa lain. Lain ceuk Rukiah nu bareto deui, lain ceuk Rukiah nu mibanda pangkeng nu eta. Sajongjongan mah ceuk Rukiah anggar nganeng
ditetegen hate teh bari peureum paparakat ngayakinkeun diri yen pangkeng ieu teh pangkeng manehna baheula lain nu batur tapi keukeuh barang berai deui panonna beunta asa tumamu bae asana tamu bae jadi tetela ceuk diri manehna oge yen ayeuna mah dirina geus salin jinis lain Cirukiah baheula lain Neng Rukiah anak parawan Mama Umar nu panggelisna tapi ayeuna mah Neng Rukiah teh geus jadi rangda anyar nu teuing kumaha boa nasib kahareupna. Mitra kaum dangu panon Cirukiah ngagilar kabelah kenca kana deket jandela breh katempo aya potret anu ngagantung potret dirina basa ke rumaja putri lain Cirukiah nu miguraanana oge kenging indungna basa Cirukiah geus pindah ka Bandung dibawa imah-imah ku Kang Nardi. Ngarah teu karasa yen eueuh meureun mate. Ngarah teu karasa eueuh aing moal poho di potretna oge di sisi balong eta teh. Dina hiji lebaran mun teu salah mah. Sataun memeh aing boga salaki. Mang Hasan nu motretna oge. Lantaran alus cenah terus digedekeun, rek dibawa asalna foto teh. Basa pindah bareto tapi saur emak ulah cenah keur pangeling-eling Gusti. Jumarig jeung Cirukiah hudang tuluy nangtung hareupeun kaca lomari tuluy galecok na jero hatena. Henteu. Rupa manteu matak pangling-pangling teuing. Asa kieu keneh can loba-robahan tinu dina potret oge. Iwal awak meureun geus teu naleuhneur deui kawas bareto ayeuna mah. Tapi da tetela teu matak pangling, jadi sidik nu matak pangling teh lain rupa, lain badan. Moal kapanggih najan dikotek-tek oge dina beungeut mah. Ari sabab nu robah teh geuningan ieu nu aya dina hate. Nya ieu hate nu matak pangling teh keukeuh asa lain kuring nu bareto, asa lain kuring nu aya dina potret deket jandela eta. Nu ngageugeuh pangkeng ieu hate nu asa jadi tumamu teh hate. Berai berang datang nimbungan minuhan herang mata repeti ngajirindi ngesian lulurung batin. Mitra kaum dangu teu karasa nyerelekna waktu. Beurang geus dilingkup ditutupan ku jangjang peuting. Di imah Mama Umar nu aya di wewengkon Cisaga Kota Banjar Patroman harita. Sora jangkrik reang mapaesan jemplingna peuting. Angin leutik ngahiliwir nebak kana dangdaunan. Kadenge syah patembalan kawas anu keur kokonoan. Langit rada angkeb teu aya bentang anu tembong. Atuh kaayaan teh anggar poek mani merdong. Kica-kica tingkah dicep liar bari mawa obor keur soranganeun. Teu kadengena naon deui tayohna mah panggeus lembur sabagean geus tali beras sare nyorang impianana sewang-sewangan. Dihina kaayaan kitu si bungsu geus disarekeun. Da wanci teh geus manjing ka sareureuh budak harita teh. Marum ngabulaeh keneh ngalemar. Cirukiah ngarendeng diuk jeung Uwakiah. Mama Umar papayun-payun jeung Wasasmita lanceukna. Caroge Uwakiah. Cirukiah ge geus yakin yen ayeuna waktu mama rek meriksa boa uwana ge ngahaja diala sangkan ngadangukeun lalakon hirupna. Sarua jumlah nu ngariung teh kalima manehna.
Kawas bareto bae basa ngabadamikeun Ci Rukiah rek boga salaki sanggeus narima lamaran teh. Mitra kaum dangu, rada lila mama teh sasauran. Pandangan mah nyebitan daun kawung we, tapi teteh lah ari manahna mah henteu dina daun kawung. Siga nu keur ngemutan naon nu harita nu baris disaurkeun. Dari nilik kana ulatna mah tangtuna oge geus uningangeun kana lalakon anakna teh. Kabuktian teu lapok kuasa Smita muka paguneman. Kumaha geuning si Nyai teh? Cek kuasa Smita bari neuteup ka Mama Umar. Adina, nya eta puguh. saur Mama Uma bari ngareret ka Ci Rukiah. Tapi ku kituna deui urang mah sagala rupa gengan dharma. Ulah boh ukur jodoh dalapati oge kapanan urang mah teu boga-boga. Tandes Mama Umar sasauranana teh mitra. Tapi najan kitu ceulik Ci Rukiah mah moal beunang dipaling. Yen swanten bapana teh henteu sawajarna. Siga aya nu ngahalangan dina ilatna tangtu keur nyumputkeun ka sedih ngan henteu dari dawungkul. Nyari sugan teh tadi nama. Saur Marum. Yeuh mana urang mah manusia. Mama Umar megat kalimah bangun tepati widi Marum sasauran. Sedang manusia teh teu binati wayang. Teu binati wayang. Ukur bisa susugana nalamunan jeung ikhtiar. Demi tuluy mah aya dina panangan Allah Ta'ala. Nu maha kawasa ngubahkeunana, ngusik malikeunana. Puguh ari kahayang mah kakabeh oge komo ka anak sorangan mah. Hirup teh sing nanjung salawasna, sing lungsur langsar, sagala teh ulah aya berebeda naon-naon. Tapi kitu geuning ari lakon hirup mah. Jalan ge teh salawasna mudun, aya nanjakna. Malah mudun jeung nanjak teh dua sifat anu tara anggang eta teh. Mun aya mudun pasti aya nanjak. Aya ngaran poe kesotenan bane bae aya caang. Aya kecap alus ge pedah aya kecap goreng. Atuh mustahil aya senang mun taya kasusah. Kudu tumamprak sing inget kapan sabaraha taun rasaan urang teh hirup teh senang. Tong dipungkir. Senang urang hirup teh eta teh karunia ti Gusti Allah. Ya. Lain kitu Kang. Ceuk lanceukna. Ayeuna cenah aya cocoba kasih Nyai syariatna mah. Hakikat teh eta teh ka urang sarerea. Urang tarampa kalayan sadra. Bimanaeun atuh ari gia kawas keur nampa nugraha ona-mana. Cukup ku teu aral subah oge sabar tawakal ya ari kasusah teh Mangka ingat cenah eta teh minangka ngelingan sangkan urang tong poho ka Purwadaksi na. Pedah katungkul ku kasenangan hirup sangkan eling ari tandesna mah. Sangkan eling yen teu daya teu upaya urang teh. Yen Allah mah gampil nakar geuningan ngarobah kaayaan manusia teh gampil. Tina senang kana susah atawa sabalikna tina susah kana senang. Kapan cenah syukuran oge Allah Ta'ala bakal maparin kasenangan sanggeus nyoba ku kakususahan. Saperti ayeuna urang keur tunggara. Sanu nyaho ieu ketunggaraan teh bakal jadi marga lantaran kana kaudagna hiji kasenangan nu leuwih ti nu enggeus. Ceuk Mama Umar regeureunkeun heula obrolanana tuluy narik napas sababaraha kali bangun anu berat. Anjeun setia Bumela taya sudahna Dumati anjeun kumangarti Babati Rejeung asihna
Sungun, emut abdi oge mama. Cek Cirukiah ngawalonan lalaunan. Emut kana piwuruk mama, manawi estu Sadra Sumera. Oh, syukur Nyai, syukur. Saur mamana deui. Mung, Cek Cirukiah deui tekebat kusabab kaburu dipegat ku bapana. Geus ulah diceritakeun Nyai. Geus kajudi ku mama oge. Saperti nu ku Nyai diceritakeun dina surat teh. Mama jeung emak oge ngarti yen lain soal teh Sadra. Lain. Atawa lantaran duriat nu jadi berat pikeun Nyai teh lain tapi ya soal anak, soal incu mama karti jeung lain karti wungkul karasa malah tapi anak mama mah jembar apanan keun bae urang titipkeun kanu kawasa bae mantena mah langkung ningali najan jauh ari tatalibatin antara anak jeung indung mah moal aya laasna ieu saleuheung jeung bapa sok rajin renggang ku anggang ari jeung indung mah mayang nganteng Nyai sing percaya ka mama. Mitra kaum dangu dina nungtungkeunana kalimah teh beuki nya anca mama sasauranana. Malah semurada pegat-pegat keur mah eukeur ku eusina wungkul oge Cirukiah teh geus ngaleketei hatena. Ieu deui ditembohan ku swanten mama nu semusara. Teu Cirukiah teh teu wasa tagen ngabandunganana. Dadana karasa sarek beulah. Cahaya lampu mimitir mangrabang ka tenjona oge. Rasaan teh jadi puyar, jadi teu walatra cangna. Teu Cirukiah mah masih nahan cimata sanajan sakumaha dipareket keda oge. Tapi ila mah antukna manehna nyuhuh kana lahunan Wakiah teu kuat berah deui bae bendungan cimata teh bedah. Berayu berang datang nembongan minuhan helang mata repeti ngajirindi sian lulurung batin. Mitra kaum dangu sanggeus sawatara jongjongan kadenge deui ku Cirukiah teh aya nu sasauran swanten mah swanten Uwa Sasmita. Pek bae Nyai mending cerikon henteu pamali ari cerik wungkul mah sabab henteu salawasna cimata teh pangan teu alar subaha balikanan ditahan bisi gering. abdi mah kuasa harian teh. Eta ku ikhlasna sina balik sorangan kadua budak. Kuduna masing nyaho jeung nardi teh sing nyaho atuh yen si Nyai teh sasat keur baluang. Bener namah najan teu ku sorangan oge atuh aya nu nganterkeun ulah sina nyorangan teuing. Kumaha mun aya kumaonam? Kadenge swanten marung harita. Bener nama da bareto ge kapan mentana ka dieu ku sorangan. Mulanggonana oge pantes nama kudu ku sorangan doi. Ulah siga kana gembolan to ingat ka awewe teh. Wakiah nempas. Jung Cirukiah teh cengkat mitra sanajan karasa mani asa langlangan. Manehna maksakeun engap. Ari wangsul sorangan mah kahoyong abdi. Kahoyong abdi margi ngadadak Kang Nardi oge melanggeun ari melanggeun mah. Mung teu tiasa mios ngadadak margi nuju sesah kenging perlop ti kantorna. Enggak, sudah diperpanjang soalnya tama. Saur Uwa Sasmita. Enggak sudah diperpanjang. Cek bapana. Kapan si Nyai teh geus salamet datang ka dieu. Taya halangan harungan. Jeung enya kapan henteu gampang ari menta perlop ka kantor teh. Ki Uci oge ku Uci can meunang keneh bae perlopna eta teh. Komo ieu kapan cenah tadi ngadadak balikna teh. Mitra geus tamat tepi kadinya Cirukiah dijadikeun bahan paguneman teh.
Geus kitu mah mama disalenggorkeun kana obrolan sejen. Kana anak domba teh, kana balong dilandeuh teh nu anyar dibedahkeun. Kana tetangga nu gering jeung saterusna. Disambung ku Wasasmita nyarioskeun nu ngagadekeun sawah. Cenah aya cenah teh Mekah ngagade sawahna. Kalapa taya buahan jeung sajabana. Teu kaliwat ngobrol perkara dongeng Sunda Manganggang. Nu ngasaeutikan wae penontonna ku pedah teu horor teh. Haeukeun bae perkara dongeng Manganggang mah. Kajon saeutik penonton oge terus we tuluy ikeun rame ieu dongeng teh keur nu malikir mah. Eta mah cenah penonton hayang horor wae, arogoan eta mah arogoan. Resepna dibobodo wae. Cagor. Ceuk Wasasmita, bangun keheul mitra, bangun keheul Wasasmita. Aduh, ampun, tobat, wahara mitra. Wah ieu teh mitra kaum dangu wanci geus nunjukkeun pukul 7:30 peuting. Nepi kabrak ngarariung taruang. Soal Cirukiah mah geus henteu disabit-sabit deui. Peuting beuki jempling hawatis matak sungkan nurumingkang. Di kebon sampeu reang sora jangkrik, di sisi balong kadenge aya sora bangkong. Kangkang kongkong ditembalan kubeuk jeung sora londok. Hiuk aya angin ngagelebug, jegug-jegug anjing lembur ngagogog, malah tuluy aya nu babaung sagala. Dina kaayaan kitu jam geus disada 2 kali. Nandakeun pukul 2 janari. Panon Cirukiah teu daek bae peureum asa taya pitunduheun. Geus 2 kali marum lebet ka pangkengna. Unggal lebet gancang Cirukiah teh peupeureuman. Sieun katingalieun masih nyileuk. Inggis ngabarubahkeun manah. Ari si bungsu geus tibra pisan rupana teh tas capek di perjalanan tadi beurang. Tapi taksiran ku marum oge kauninga yen dirina sanyana mah teu sare teusing. Debuktina basa katilu kalina marum ka pangkeng tuluy gek calik gigireun Cirukiah gap pananganana kana sirah anakna. Sarekeun atuh Nyai. Bisi garing. Babacaan sek. Ngarasa diganggu ku pikiran anu lain-lain. Isuk magara urang ka pasar jeung emak. Si Umin anak tukang daging teh puguh nu sok nanyakeun teh. Pajarkeun teh cenah. Sagok hayang sagok-gokeun cenah. Unggal emak ka pasar tara kaliwat eta teh sok nanyakeun wae. Batur sakola lain. Nyai mah bojona madahari deui cenah nu hayang panggih teh. Ngadenge kitu Cirukiah ngan bati bacewe na jero hatena. Allah Robi asa jadi budak lembut deui. Asa pohara leutikna kuring digedengeun emak teh. Danya karasa pisan ku Cirukiah oge, boh tina suantena boh tina pananganana nu nyasar nyaliksik sirahna. Kaheman marum kanu jadi anakna teh asa dina pangimpian. Asa sarua pisan jeung kecap-kecap manehna ka si Ujang. Ka anakna mun keur ngaraneh teu nyana rek kapanggih deui geleserna panangan nu jadi indung. Kana sirah jeung galindengna suanten kaheman kana cepilna. Ayeuna sanggeus Cirukiah jadi kolot, Allahu Robi na aya nikmat ari sora indung, mangsa kaayaan geus rai ku anak,
ngerasa nikmat jeung aman ngajemplang gedengan indung teh. Dedeh teuing si Ujang anu dua. Barudak nu mejehna coeun keneh bet geus teu bisaeun deui ngedeng direngkolan indungna. Kawas ci Rukiah peuting ieu nu keur aya di sagedengeun indungna. Mitra kaum dangu duka nepi ka wayah kumaha ci Rukiah teu sedikna dikekepan kumana teh. Diayun-ayun ku gerentesna aos-aosan teu beda meus-meus acan tibasa zaman ci Rukiah keur budak. Mun pareng hese sare teh sok kitu direngkolan, didongengan, dikawihan, ditungtungan ku panggerenyem aos-aosan. Teu beda deui jeung lamun ci Rukiah mepende sisika. Mun hayang ditungguan memeh sarena, didongengan, dikawihan, dipangbacaankeun satimu-timuna. Nepi kareupna sare, najan sakumaha tunduhna pantrang kapiheulaan ngalanyap kudu dipepende. Mun rek ditinggalkeun teh tang tugas tibra. Kitu ci Rukiah ge harita taksiran. Dararasaan teh ngan salanyap naker, inget-inget geus beurang weh. Panon poe geus asup kana sela-sela jandela. Kitu ge kahudangkeun ku si Ujang nu aya di sagigireunana. Sagala dipupujuhkeun ci Rukiah hirup teh di dinya, lain malah lain dipupujuhkeun kecapna nu merenah mah meureun tapi diwowoy nu leuwih keunana mah. Asa dinangna dinengne deui. Najan henteu disaurkeun ku indungna ge, tapi karasa pisan. Basa ka dapur teh teu widi mana teh. Lain wungkul ku si Minah deui di kaulaanana teh. Malah jeung ku indungna ku anjeun. Jabat ti ku babarayaanana nu sok bangun ngahaja ngarubung-rubung minangka nu diantep teh ngan lamun ci Rukiah ngaulaan Mama Umar wungkul bapana boh nyagikeun teh sintek jeung gula batu isuk-isuk atawa nyagikeun tuangeun. Ngan pagawean eta wungkul diantep dipigawe ku ci Rukiah teh. Nu sejen mah teu bisa. Maksud teu bisa teh eueuh kasempetan. Memeh prak dipigawe ge geus rengse manten. Boh ku si Minah, boh ku emakna ku anjeun. Atawa ku nu lain. Kaharti deui lebah dinyana mah sangkan ci Rukiah tong nguluwut pangna beurang peuting dirurubung oge. Bibi-bibina, uwa-uwana malah bojo panyawah nu dadeukeut oge meh beurang peuting gunta-ganti aya di imah. Pokna teh cenah sono hayang nyawa si Ujang gitu. Karti ada si nama hayang ngarubung teh ngajaga bisi ci Rukiah nguluwut bae. Jeung ngaharaja deui rek marilu ngalilipur hate. Teu mustahil pamudut mana eta oge. Da jero saminggu mah taya towongna atuh. Nya kaharti maksudna mah tapi ieu karasana ku hate ci Rukiah asa didegreg, asa rek di arupahan malah kauasa smita mah aya dicecep sagala mitra. Nya malah kauasa smita mah asa dicecep pedah meh unggal sumping sok cacandakan. Paribasa ulah teh boga hayam bisi rek dipencit keur si Ujang kitu atawa tah nyai aya duit saeutik bisi teu boga kekepelan cenah keur jajan si Ujang. Dalah sare pisan ayeuna masok pada maturan ku mana ku anjeun sakapeung mah tapi remana mah ku wakiah. Pajarkeun teh cenah bisi nyai keung nu puguh mah kabehanana oge ngajaga bisi ci Rukiah nyileuk ngalamun. Asa jadi budak lembut ci Rukiah teh di kitu-kitu teuing mah. Nya asa jadi budak nu di nod pisan hirupna teh. Tapi parandene kitu keukeuh ci Rukiah can wani ari ingkah ti jero imah mah. Iwal kacai meureun atawa sok rajeun metikan leunca di tukangeun imah. Kitu ge mun ngahaja
Mama miwarang soteh lain pedah palai-palai teuing banguna mah, tapi ngarah manehna rada ngahear meueusan. Mitra kaum dangu. Dina hiji waktu lar ngaliwat upas pos atawa tukang pos. Eta keneh geuning upas pos teh. Cek Cerukiah na jero hatena. Biasa unggal bada lohor sok ngaliwat ka hareupeun imah. Malah teu ngolotan acan ka tembongna ge cek rarasaan Cerukiah mah. Kitu keneh. Pakaian anak kitu tara make sapatu. Celana panjang sok disinglidkeun. Topina siga topi polisi. Lempangna rada mongkoy. Bongkok bakat lain pedah ku kakolotan. Tas kulit gede nu diselendangkeun ge eta keneh. Tetenjoan mah tas geus ledeh. Juruna ka tembong meunang ngaputan. Kitu keneh sagalana ge. Teu pangling saeutik-eutik acan. Najan lila teu papanggih oge. Nya upas pos eta pisan nu ngaranna Mang Kandi. Nu bareto masuk diarep-arep ku manehna. Basa keur parawan, basa sok loba lalaki nu ngiriman surat ka manehna. Sok dipegat najan tara terang-terangan megat. Sok api-api, unggal bada lohor sok ngahajan nangtung di buruan hareup. Ngarah ulah jiga teuing megat Mang Kandi. Sok sagawe-gawe tapi ngartieun dila-ila mah upas pos teh. Bukti namun babawaan ti kajauhan keneh oge sok nyerenge. Ari ayeuna sanggeus Cerukiah rangda kudu gok papanggih deui. Teu kuat ku wiwirang anu matak rada nyalindung kana kuping gajah dina pot oge. Basak kabeneran manehna ngaliwat. Moal dipungkir enya ari ngadago-dago teh mah kawas bareto ngadago-dago oge. Ngan ayeuna mah ngadagoan teh lain ngadagoan bari pinuh ku harapan kabungahan. Tapi ngadagoan surat nu yakin bakal matak tengeunah. Surat nu yakin bakal nambahan baluangna pipikiran. Sabab kajudi ku Cerukiah oge. Yen dirina teh moal dipasrahkeun ku jenisna pribadi. Saperti nu dijangjikeun basa peuting rek balik teh. Moal ku Kang Nardi moal diserahkeun ku jenisna pribadi moal. Tapi tangtu bakal ku surat. Ieu mah yakin. Tah surat eta nu keur diarep-arep teh. Pang Cerukiah ngadaguan Mang Kandi teh. Mitra kaum dangu nya teu nyalahan. Dina poe kasalapan Cerukiah aya di lembur. Surat nu diarep-arep teh datang. Sanajan katenjo rentang-rentang Mang Kandi tapi ku Cerukiah teu disampeurkeun. Diantep bae cenah diasupkeun kana koropak. Sanggeus upas pos teh jauh kakarak. Surat teh dicokot. Saliwatan geus tetela nya ti ditu ti Kang Nardi. Apal kana sagalana. Alamatna lain keur ngaran manehna tapi ngahaturkeun keur bapana. Mama Umar teh. Ieu oge geus kajudi ti anggalna. Surat teh sok ku Cerukiah teh ditunda dina meja hareup. Sangkan barang sumping nama mangke bakal langsung katingali. Mitra kaum dangu. Bener weh basa Cerukiah kaluar ti pangkeng tas salat lohor. Katembong mama keur maos surat eta. Teu direret ku Cerukiah oge api-api ngoloyor ka dapur. Boro-boro make jeung wanina lengteng kana eusi suratna. Beu alajrih teuing keur ngariung oge teu wani manehna macengkat oge. Bada reres tuang ringkes deui bae mama sasauranana. Calager geuning cenah barudak teh nyai. Barudak teh calager cenah yo. Aya surat bieu. Tong melang cenah geuning ceuk bapana oge tah.
Da geus aya nu ngurus ayeuna mah. Geus aya indung terena meureun nya. Saur Marum rada nyeuneu. Mama calik tengah walaran. Cirukiah tungkul teu wani cengkat. Siga naon cenah pamajikan nu anyar teh? Marum sasauran bege nyeuneu. Ih, ari manehna. Mama Umar tetap sasauran ayam pisan. Teu nyaritakeun itu ieu surat mah. Ngan ukur sanduk-sanduk teu bisa datang cenah keriweuh. Alah, keriweuh pangantenan meureun. Saur Marum. Ari pikeun urang mah. Beja anu pangpentingna teh beja ngan seukur soal cageurna budak. Pan eta nu jadi kamelang urang malin. Dari gering mah moal nya teu ngabejaan kapan. Perkara bojona nu anyar urang mah asa teu kudu pipilueun. Urang nada bae kanu kawasa sangkan nyaeun ka barudak urang. Atuh maneh nyai, Cek Mama Umar ka Cirukiah. sing cager da geus puguh ayeuna mah tah. Surat tah geus katarima kapan. Ayeuna mah masrahkeun deui ka mama geus dina suratna tah. Atuh kacang caya mama oge geus eueuh pisan. Maksud cang saya sote bane we mama teh boga timburu ka si nyai. Bisi ieu pipisan teh dilantarankeun ku kasalahan nyai. Boh lantaran teu bisa ngaulaan, boh lantaran hal anu sejen. Ayeuna mah geus tetela keur mama oge. Naon anu jadi sababna nu matak balungbang timur cang bulan 14 jalan gede sasapuan. Hartina ridho ikhlas suka pisan wilujeng salasa cek paribasa. Cek Mama Umar. Kalayan tatag. Mitra kaum dangu geus rada kaubaran meusan hate Cirukiah teh ayeuna mah. Maksud kaubaran teh ku beja yen barudak calalager. Perkara si itu nu geus pindah ka imah saperti nu disaurkeun ku mama bieu. Terjadi soal setik-etik acan dina hatena. Kumaha karep bae. Tapi ayak etang eta oge adi jadi perkara nama. Nyata pertanyaan kahiji jika kumaha atuh rupana. Kadua kumaha kira-kira na kasih ujang. Nyaheun atawa henteu. Tapi enya ari nu matak reug-reug nama. Soal beja cager teh bae. Mitra kaum dangu kocapkeun tilu poe ti harita wanci tunggang gunung di peleburan ka Cidamat takwaasna tutuhan robah warna koneng yang li rumah sinangling kaibaran ku cahya layung nu sumirat ti tebeh kulon tonggeret reang di sarada angin leutik ngahiliwir dang daunan pating arulang kawas anu ngagupayan dina kaayaan kitu basa Cirukiah keur anteng netep kaburuan imah. Nah atuh, ari rong heap teh aya bicioh datang. Bari ngais budak anu panengah. Mana keur di jamban harita teh. Demi Mama Umar keur netepan asar, da kakarak mulang mantas ngaruris domba. Ari Cirukiah, harita teh kakarak rengse pisan tas ngamandian budak. Geus di bajuan mah dibikeun ka si Mina. Katepas teh niat mah rek nyebor pot. Ari rong heap teh. Kana teh tenjoan sakedeung mah Cirukiah teh ngajanteng teu percaya. Barang geus unggah kana golodo, kakarak yakin yen nya geuning bicioh ngais jimat hatena. Teu karasa Cirukiah ngajerit bari ngarebut budak tina aisan. Hadena bicioh rikat nya kaleungeuna, semu disurungkeun Cirukiah diuk dina dipan. Si Ujang dicandak ku Marum, nu kakarak norojol kadinya. Teu sirikna luncat di jamban. Ari Mama Umar terus nyangkeh Cirukiah nu keur paungku-ungku jeung bicioh. Euleuh waktosna mitra. Kabujang seep cag urang teunden heula dihandeleum hieum geusan sampuraneun. Cag urang tunda dihanjuang siang geusan alaeun paranti cokot bawaeun. Dituruban kumandepun diwadahan cupu manik astagina
dibuka kuno ngaliwat anu weruh kasemuna, anu apal kabasana, anu rancigas ransana, anu rancage hatena. Kembang pinetik sinabaran sari, tutup lawang sigotaka. Permios.